pipi aing panas gara-gara awe matre si goblok. Udah nyabuk kan pipi aing jadi we beureum kieu panas jadi hayang dinyamperkeun deui aing lah amun dititah ulin deui jor we matre koprok awas amun entak eta deui kenaon mana dia menuju teraraos puguh ieu teh dua barudak teh kamarana dia sami eta ge teraraos di ayeuna onah ka mana eta mah raos pisan ah dasar sia mah goblok sia mah cing aing diajar heula ieu di aing mah diajar heula ieu nuling sugan we aya nu manggil kelihatan lah kerasa kawasi pion kudu bui nuling bari jeung batat prostitut nasib jelema sangsara teh ieu gerak kana dulu ieu sulingan ieu ganti deui pek kembang papai kabeh papai mane matenya ho bakal piduiteun ieu mane mah kumaha atuh pan urang teh kudu masa depan ieu ge boga masa depan teh astagfirullah ai mane eta kunaon dir mau dibengep beureum kitu tampiling ka bogoh tadi ai kitu kumaha tadi dah maka kudu bisa nalung gitu ngadah kuring nyalakeun kembang di celikna padahal ke eta teh padahal mah menurutkeun budaya mah nyelapkeun kembang maneh teh kanu celina apa romantis harus kudu nama atau awewe mah dibere bunga mah berarti romantis romantis eta teh kenapa kita jadi kitu kumaha tuh kitu ke aing teu ngarti ieu teu ngarti mun lalu diselapkeun teh kembang tah ayeuna aing rek nanya eta kembang naon nu diselapkeun ku maneh kembang api